Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengawasan anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja puji serta syukur selalu senantiasa panghila kurang panjatkeun ka Allah anu maha luhur. Sholawat sinareng salam mugia salamina dijurakeun ka baginda urang sadaya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, sareng ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu jamaah anu mulia, alhamdulillah dina dangatan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang, belajarna urang dipasihan kamudahan kagampangan pamahaman ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana tadi urang parantos ngaos sasarengan kana Al-Qur'an mugia anu benerna diganjar ku Allah Subhanahu wa taala, kira-kira aya anu salah diampura ku Allah Subhanahu wa taala, karena ayeuna urang sadaya nuju belajar. Supados urang tiasa jeung terang kana makhraj jeung panjang pendekna hiji-hiji, mangga urang tingali deui naon anu urang tadi tos dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'rib lahum مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به wa'lamna ya huruf dod napae dibacana ulah dipantulkeun karena huruf dod man teu asup kana huruf qalqalah. Tahan bacana ulah wandrib nah ulah dipantulkan, lamun hese keneh bae tahan ulilah heulan tahan pegel nya tahan diletahna di luhur terus sampai kabisa, ulah wakal dikembalikan ke handap letahna nah kayak kebal-kebal malancar ya. Ulah wadrib karena letah eta tak bertulang gampang kadieu kadituna ya. Pangeunah jasa lamun urang macana bari dilepaskeun letahna wadrib ngeunah jasa ya, makana tahan wadrib ta karak be mah huruf qalqalah pantulkan bacana wadrib lahum mayam mimpa yang ngarepan mimpi huruf eta ngaranna idgham utama silen masalal aya alif lam dibaca jelas eta ngaranna al-qamariyah masalal haya ya dua harokat eta ngaranna mad Tobi masalal hayat
ayatin aya alif lam nanti dibaca eta ngaranna al asyamsiyah hayatid dunya ya nadwarkat sarana sigata di ngaranna mad tabai kama mim ayali pantus santos alif ayah hamzah anu aya dina kalimat eta kene eta ngaranna mad wajib muttasil panjangna 5 sampai genap angkat anun paling harapan huruf za ya eta ngaranna irfa azal zai azalna nasaru wa duharkat ngaranna mad tabi'i azalnahu minas aya alif lam tu dibaca ngaranna al syamsiyah minas sama sarwa sigata dia ngaranna mad wajib muttasil fakhtalaqa bihi nan wa kata ngaranna mad sila qasira nabah ba'na duharkat mad tabi'i nabatul al rona kandel dibaca natab tabhim nabatul ardi fa'asbaha nah karena hese lamun ha kapangejeung ha bedanya fa'asbaha lain fa'asbaha hesenya tuh ha kudu belajar serina ulah ha bae kema belajar serina dicampur ayah ha gitu nah supaya lancar nah fa'asbaha ya lain fa'asbaha shi dua harakat karena mat jamai Hashimah tanwin patang harapan huruf T eta ngaranna irfa Hashimah tal dal gede nyatan tadru ayo wa eta ngaranna mat tadru hur al asyamsiyah tadru huriyah mat alidlis sukun ayat tanda waqafna al waktu aula eureun di nyalewi utama waka dua harakat mad wakana Allah na dibaca tebal eta ngaranna Allah bagian tabhim wakana Allah dua harakat wakana Allahu ala la dua harakat ngaranna mad ala kulli syai'in tanwin jeng harapan huruf mim eta ngaranna idgham bi gunna syai'in bantulkeun eta ngaranna qalqala muqtadira dua harakat eta ngaranna mad kayak kebapak malancarnya karena ngaran-ngaranna tajwid ngaran-ngaranna siman palamat teu pira ngaran ngani 14 tapi pohode nya nah tapi mudah-mudahan ari urang sering belajar maka ge urang bakalan inget jadi lembur bae ge urang di lembur urang aya sekitar 200 jelema teu diapalkeun teu naon diapalkeun teu entunya tapi apal teu kana ngaranna hiji-hiji apa tangis gitu bae ngaji malahnya bisering alah bisa karena biasa kayak kebal-bal mah orang bakal apal ngan lamun tilok disebutkeun eta biasana sok poho contoh orangnya tos 15 tahun 20 tahun eta teu kapendak jeung si eta kadang-kadang aimun kapanggih ke
Ieu saha ieu ngaranna. Makanya begitupun ngaji sakua. Ketika lamun tos tara eta biasana saperada asa. Tak kemudian ayeuna urang kana tafsirna kana terjemahna wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Jangan sampaikan Muhammad dari contoh Muhammad dari perempuan dari perumpamaan Muhammad kasaha kajelma-jelma nu ikan. Mereka contoh tentang naon masalal hayatid dunia, perumpamaan tentang kehidupan dunia. Kunaon gitu eta kehidupan dunia, emang dunia teh kunaon kama in anzalnahu minas sama. Kunaon sebabna mereka contoh eta Kangjeng Nabi Muhammad aya wazkur lil ladzina takharru bi amwalihim alal fuqara'il muslimin karena eta Kangjeng Nabi Muhammad teh nah ngingetan nah ngabejaan ka jalma-jalma anu isok bubungahan anu isok terlalu bersenang-senang dengan menggunakan hartanya bari ngalelete jalma-jalma anu pikir jalma anu fakir anu miskin tina golongan muslim. Nah kalau mencek nu ingkar eta mapan lu mah miskin gua mah kaya miskin mah malarat hidupna balangsak sedih. Nah kasabab aya jalma nu kaya nu ingkar model kitu maka kemudian Allah merintahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad nah gamejakeun tentang perumpamaan dunia eta model kumaha bahwa dunia eta kama in anzalnahu dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit fakhtalata bihi nabatul ardi maka kemudian tidinya bisa ngajadikeun eta cai hujan karena tatangkalan anu aya di bumi ketika halodo aya cai hujan bunga teu bunga tapi hujan itu akan selamanya enggak moal makana cenah ge mun masalah dunia jeung masalah duit mah nya sapu ibu kolot bejaan kieu geus biasa beca ngaran duit mah siga hujan kadang aya kadang henteu kadang leutik kadang gede. Nah makanya ketika kita ada uang jangan terlalu senang ketika tidak ada uang jangan terlalu sedih apapun itu harta dunia itu ibarat air hujan cek Kangjeng Nabi ya ulah terlalu bersenang-senang teuing sok anu ngalaman punya uang 10 juta 20 juta 30 juta 50 juta senang geh karpes kenyekel duitna doang menang 3 bulan menang 10 bulan menang 1 tahun mah beak deui kitu leh. Nah itulah dunia makana ulah terlalu bersenang-senang jeung ketika ada uang ulah sampai ngahinakeun ka jalma-jalma anu fakir anu miskin eta ulah dilarang. Kurang sifatna ay sifatuhal ajibah fi fanaiha karena memang dunia eta ajib dunia eta dunia eta dianggap-anggap wah lamun boga duit aing bakal anu nya perasaan lamun aya dunia eta wow banget gitu nya boga mobil mewah wow imam mewah wow padahal mah teu jig eta mah cuman karena urang dibere keanehan keahengan ya padahal mah biasa bae lamun dianggapna biasa lamun urangna henteu cinta kecuali lamun tos cinta eta karang nya karang rosa kunaon sebabna aya ajibah fi panaiha aya rasa keanehan keahengan padahal mah dina bakal rusak bakal hancur bakal hilang mobil bagus dengan pertama bagusna doang menang 10 tahun bagus sakusin karena hulu genti itu eta. Nah, urang boga itu sarobe boga pakaian loba keke bakal leungit lamun kira-kira henteu bener digolangkeunna. Terus kama in anzala minas saimi faqtalata binabatul ay ikhtalata ba'du anwa'in nabati bi ba'dihal akhar bisababi hadzal ma'i ay saron nabatu fil manzuri fi ghayatil hasan. Tegasna mah eta cai hujan bakal nyuburkeun sebagian tatangkalan. Karena mau naik hujan kan sebagian tatangkalan bakal subur. Nah terus bisa babi hadal mai karena ayana cai hujan
ayasoron nabatu fil manzuri fil ghayatil hasan. Namun ayat tatangkalan, apalagi bunga ketika sudah kehujanan maka kemudian dia mekar bunganya pan indah katempona. Indah ge kan pas kitu orang turun hujan mekar indah atuh geus garing mah layu deui kitu lain. Jika orang bae sih boga duit senang, da boga duit pusing deui gitu. Eta lah dunya. Maka ku Kangjeng Nabi dibejakeun tah model kitu. Pikiran bae sih bener kitu atuh jak kitu perasaan. Nya tah makana ulah senang teuing ulah bebungahan teuing cenah ge nya. Soalna di awal nage tadi dibejan kunan kudu nyontoan wazkur lilladzina btakharu anu terlalu bebungahan sampai ngaleungitkeun nya zikir ka Allah sampai melupakan kewajibannya karena terlalu bersenang-senang dengan dunia. Terus fa asbaha hashima maka kemudian eta si tatangkalan teh ditiup ku angin ay fasaran nabatu ba'da bahjatiha yabisan maksuran tadruhu liya. Maka kemudian tadi nyata tatangkalan lamun tos garing daunanya garing kemudian katiup ku angin plus garing deui bae akhirna leungit deui bae aya pariku walamnya pemina syai'un katiup ku angin garing leungit. Nah jadi itulah ibarat dunia ulah sampai orang terlalu bunga teuing kunaon sebabna eta mah cuman sementara ulah sampai urang katipu ku kasenangan sementara mohokeun kasenangan anu abadi selamanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira jeung Allah aya Allah kana sagala perkara eta maha kawasa aya qadirun alal kamali bitakwini awalan wa tamniyatu waston wa ibtalu akhiran bahwa dunia kadzalika tazharu awalan bi ghayatin nadara tsumma tatazayada qalilan. Nah tegas nama Allah Maha Kawasa Maha Sampurna dina pas waktu ngayakeun pertamana bagus sempurna bagus maka kemudian Allah ge Maha Kawasa kemudian diberes sampai 2 poe mah sajam 2 jam mah bunga ya anu akhirna mah pas akhirna dibatalkeun didayakeun pas akhirna lain aya urang keur aya senang kemudian rada bertahan sakedeung 2 kedeung anu kemudian tidinya mah leungit teu aya kitu lain aya kemudian di dunia boga duit senang pertamana doang menang duit sok deh haran barang kitu mah nya ngobrol jeung anak ngobrol jeung salaki ngobrol jeung ieu itu duitna malah nyen piomongeun nyata lamun nu aya duit biasa piomongeun berarti eta ciri duitna tacan dikiparatan lamun can nyampe nisab atawa can di zakatan lamun tos nyampe zakat. Makana lamun aya milik ulah waka kumahakeun sedekahkeun heula. Nah, lamun nyampe zakat nya nisab zakatan heulan, lamun teu nyampe nisab sedekahan heulan. 2,5%. Nah, eta insyaallah moal lieur moal pusing. Biasana kan jelema kadang-kadang aya duit malah piomongeun. Batur mah pulan waduh ulah ka eta. Kudu namanya lamun cek bahasa dari itu teh kiparatan paling kiparat sedekah nya. Artina ngiparatan duit nu aya. Boga duit 10 juta contohna sedekahkeun heulan kaluarkeun 2,5% ka mana bae eta mah nya ka tetangga tah ka anak yatim tah ka saha tah insyaallah eta duitna moal pusing bulan orang dajah mah nya ka saha bae eta mah insyaallah eta moal nyieun masalah nya hade ka saha bae nya saha bulan mohon cuman langkung saya namanya orang tadi teh bersihkeun heulan nya bersihkeun karek bagikeun artina satacan orang ngabaikeun kanu hak-hakna lah jadi sawang sulan deui biasana urang
aya duit pusing, taya duit pusing. Contoh, orang ngajual sesuatu, ngajual tanah, laku eta tanah 50 juta. Aya duit mah di mana ge senang. Ieu aya duit diomongeun, kan aneh. Ternyata salah ngagolangkeun. Kuduna lamun 50 juta nyampe di Sobjan, tacan sedekahkeun heulan eta 2,5% eta tidinya. Anak mah tidinya ngobrol jeung anak, ngobrol jeung saha, ieu duit pake naon. Insyaallah eta moal diomong. Karena duitna entos duit tiis, cek paribasa, lain duit panas. Nah, lamun duit panas eta kan mawana panas. Lamun duit tiis mah insyaallah bakal mawa tiis. Jadi tadi teh ya urangnya ketika aya senang rada bertahan sakedeung dua kedeung teu kebal bakal kitu leungit. Eta lah perumpamaan harta dunia. Ulah sampai urang katipu. Tuh di dia dibejakeun wa mithlu hadza syai' laisa lil akili ayyab rohabi. Makana dengan perumpamaan ini orang-orang yang berakal eta kudu mikir ulah terlalu terlena bersenang-senang dengan urusan dunia. Ya, dunia mah tadi teh ya urang sekedar lewat moal kebel. Hege urang akal urang ieu nya, akal urang kudu mikir. Eta jelema hirup paling kebel di dunia atuh 60, 70, 80, 90, 100 jago. 100 tahun kuari umur dunia atau sabaraha? Entos 14, 48, 1448 Hijriah. Laju jelema eta nu tahun pas waktu tahun 1000 ka mana? Nyata. Jahirup mah paling ya 50 menit lamun panjang umur 70 tahun. Saumur 70 tahun doang orang senang-senang mikiran dunia 70 tahun laju orang mengorbankan anu ribuan tahun bakalan orang selamanya di ditu. Eta akal dikamanakeun cek. Kitu merenya. Tah makana ku Syekh Nawawi dibejaeun. Jelema nu berakal perlu teu mikir kadinya ngabelaan usaha berang penting ninggalin salat. Ya, kemudian kadi itu sampai ninggalin ngaji, kadi itu sampai berbuat tidak baik, ya, cuman hayang eker iya bersenang-senang anu 1 tahun 2 tahun doang, mengorbankan kesenangan selamanya anu selama-lamanya. Eta akal dikamanakeun? Cek Syekh Nawawi gitu. Nah, abdi nyampekeun doang tah makananya. Terus al malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta jeung anak eta perhiasan dunia. Wa kullu makana min zinatid dunya fa wasarul inqiradi fa yaqul bil akil ayyab takharrabihi. Setiap anu aya dina perhiasan dunia eta fa huwa sariul inqirad, eta pasti babakalan babari melegosna, babakalan babari ngaleungitna. Anu setiap urusan dunia mah moal kebel. Nah, kecuali tadi teh ya aya anu mazraatul akhirah dibawa ke akhirat. Setiap urusan dunia tujuan akhirat eta nyampe. Ieu mah urusan dunia anu dianggap nu dibuake senang-senang wungkul nya. Lain anu dibawa ke akhirat. Eta mah urusan dunia. Semua urusan duniawi ketika niatkan akhirat eta insyaallah jadi pahala. Yakin tama. Naon bae? Nek meja, nek kursi, nek cai, nek gelas, niat pae pangajen nyampe. Tapi lamun teu aya diniatkan ibadah, teu aya diniatkan jeung akhirat atuh moal aya. Nah, makana ieu mah nu tadi teh anu senang-senang wungkul di dunia. Ya, jadi setiap segala sesuatu anu dipakai senang-senang di urusan dunia, eta nya perhiasan dunia, eta sariul inqirad babari leungit, moal awet, moal kebel. Ya, payak bahu bil akili ayyab takharrabihi, maka goreng pikeun jalma anu berakal mah terlalu bersenang-senang dengan perhiasan dunia. Nah, maka bejan ku Syekh Nawawi, gorenglah jalma nu boga akal nu waras mah ya, berlaku senang-senang sebentar tetapi mengorbankan kesenangan selamanya. Kan gitu meureun. Nah jangan kira-kira cenah hidup di dunia rada-rada harta kurang gitunya henteu semega siga batur, tapi yang penting orang ketika butuh ayahnya cukup untuk kelaparan gitulah nya, ketika orang butuh ayah
ja urang paribasa cenah najan imah gendong gemot mah urang moal di gendong pamajikan geulis ja paribasa moal di ais makaya loba ja paribasa moal dibawa nya urang bagian ninggalin harta ieu nya kadang-kadang sok ieu nya kolot di urang geus cenah aing mah meuli sawah meuli kebun moal kaya anu loba jeung anak incu jeung anak incu barang ditinggalin tuh bisa ngabagi na anakna teu diajaran ilmu agama eta teu kehadian mending teu kehadian ieu mah urang kadang-kadang sok ngabelan jeung anak incu ternyata anakna teu ngarti agama eta pakaya anu ditinggalin sing horeng mah jadi piomongeun sok lobana tipi urangnya loba ahli waris anu saling bacok ngasinikeun timba ya Allah waliyadzubillah gara-gara gitu nah makana orang ulah sampai boga niatan ketika jadi orang tua tina jeung anak karunya tetapi anaknya tidak bekalan ilmu agama orang ditinggalin tanah sapetak samodel kieu mungkin lamun pakekeh teu boga dasar agama bakal haliwu eta dihaliwukeun nya mendingan kieu beunggeus boga ibu boga tanah pikiran baheula ibadah ibu ke kahareupna aya di dieu nya naon ngecek Syekh Nawawi ay amalul wal baqiyatus sholihatu ay amalul khairat allati tabqalu samratu abadan min sholatil khamsi wa amalul haji wa siyamu wa ramadan wa tayyib bil qaul yang anu bagus mah eta cenah ge amal soleh anu sesanya amal sesana anu amal soleh anu bagus anu bakalan aya keneh seperti naon nya seperti mina sholawatil khamsi salat 5 waktu salat 5 waktu mah teu ngabutuhkeun ieu nya urang paribasa pake baju nu aya ge bisa tah wa amalul haji nya daripada urang ninggalin pakaya nya bisa jadi piomongan anak incu geus jual pake munggah haji bener teh jadi amal urang daripada urang ninggalin pakaya ku anak incu paributan nya nu kumaha coba eta kadang-kadang sakumaha nu salah jeung anak incu aya kewajiban cenah sana ulan jual bae geus jeung ibadah mohon eta kadang-kadang sok ya Allah ya Karim nah ulah sampai kieu mengorbankan kepentingan orang lain yang belum tentu membela orang bener tuh lain kuranon abdi kadang-kadang sok mikiran sabaraha ribu kali abdi tahlil ya makanya curhat we nya pakaya eta nu ninggal loba anak nama kadang-kadang nah maca atakah bege hasa atuh mengkeneh tadi teh ya mengkeneh geura naik haji keur hirup nu tacan ieu mah nya aya boga pakaya teh boga ulah tarang batu dijual nu gaduh ieu mah nya anu can munggah haji tadi tuh disebutkan di dinya cenah kitu wa malul haji munggah haji geura daftar nya itu nu can daftar ieu mah nu can daftarnya nu boga pakaya ulah mikirin jeung anak ngabelaan moal engke lah mending lamun pada ngabelaan nya ngan tadi teh urang ari anak mah lamun kira-kira hade eta teh papaes dunia harta jeung anak ketika digolangkeunna bener bakal mawa bener tapi lamun teu bener bakal nyilaka eta mah kitu Kang nya tos rumusna bahkan dina waktu nyieuna bae Bu keur pangaosan sahariah eta dibahas bahwa ketika pas waktu nyieuna eta aya waktu-waktu anak anu bakal ngabagjakeun anak anu bakal nyilakakeun anak anu bakal ngisinkeun anak anu bakal ngabeakeun pakaya kolot makana eta kudu belajar nya atuh mah geus tanggung cenah nyieuna ieu pelan tos telat mohon makana tah alhamdulillah tah ayeuna mah Bu nu bade nikah di KUA ayeuna bimbing heula aya bimbingan perkawinan eta dibejakeun doana dibejakeun hari-harina dibejakeun kapungkur mah teh aya makana setiap aya anu nikah khusus di KUA Majasari tiap dinten Rabu eta ngabimbing bimbingan perkawinan kanggo calon pengantin diwartosan gua abdi doana dijazahkeun
laju waktu-waktuna ku abdi diwartoskeun pakai kitab kudu dulu jen pakai kitab alminusana jeung anu sanesna dina buku-buku dibejakeun kampung mah teh bimbinnya telah makana mohon eta padahal mah waktu produksina ulah macem-macem. Kadang-kadang orang nyalahkeun anak si eta mah anak teu bawa ka isin ngisinkeun kolot bae kumaha teu ngisinkeun kolot jeung kolotna ge nyeuna pas malam takbiran teu bawa ka isin batur takbiran ieu mah kikituan atuh bae anakna teu bawa ka isin naon teh ieu atuhnya terus nade cenah ieu si eta mah boga anakna kada kieu atuh kumaha teu kieu kolotna puguh pamajikanna eukeur darahan dihantem bae atuh kieu anakna atuh kolotna gitu boga akal kan gitu meureun atau salah saja kembali deui kana kolot deui bae. Dina kitab-kitab hikmah dijelaskan bahwa yang terjadi kepada anak itu adalah semuanya atas kehendak orang tua. Maka ulah nyalakeun teuing kana anak. Anak dididik nu hade maka insyaallah bakal hade. Harta kemudian dan anak ketika digolangkeun dengan baik, dikelola dengan baik maka insyaallah akan membawa kebaikan. Tapi lamun urang salah maka bakalan salah jeung bakal ngariwuhkeun wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi perbuatan anu baik eta leuwih bagus munggu pangeran anjeun ganjarana jeung engke bakalan bagus deui pangharapan. Mudah-mudahan urang termasuk orang-orang anu cerdas anu pandai mengelola jeung ngadidik ngelola harta jeung ngadidik anak-anak urang. Sangkan anak-anak urang teh jadi putra-putri anu soleh tur solehah anu nurut ka kolotna anu ngabanggakeun ka kolotna anu bisa nyalametkeun dunia sareng akhiratna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum